Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring jihan dina kalawarta dinten ayeuna. Pamirsa, tomat teh beda-beda turea rupana. Bisa gedeungeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional, kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal, eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang tur direong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilahar dijadikeun bahan sayuran atawa sabeuleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas satu tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Lenggarsari, Kacamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyah ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal, batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul. Di lelewek Lembang, tomat momotaro bisa tumuwuh kalawan hade, samalah hasilna bisa dipake 3 kali dina jero saminggu. Parang mangsana panen, muput tomat momotaro teh henteu bisa sagawaya, kudu luyuk kana aturan, sangkan bisa awet turta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna, geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia, lantaran kudu nyaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna, leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh, upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal dieberkeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar teh, momotaro katangan beda boh tina wangun, boh tina rasana. Pon kitu deui hargana. Harga tomat momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejena. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu kalawarta dinten ayeuna, simkuring jihan amit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.